warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamiarsa, wilujeng sumping deui dina program warta dinten ieu. Nu baris nyuguhkeun rupa-rupa informasi aktual jeung kajadian penting di sabundeureun urang. Pamiarsa, aya hiji kajadian kamalingan handphone anu matak prihatin. Kajadian ieu lumangsung di daerah Cinunuk. Korban dina kajadian ieu nyaeta budak leutik anu keur nyekel handphone di luar imah. Numutkeun katerangan warga sakitar, palaku teh hiji bapak-bapak anu make jaket ojek online. Palaku ngadeukeutan korban sarta ngaku-ngaku minangka polisi. Sangkan korban teu curiga. Sanggeus kitu, handphone milik korban langsung dibawa kabur ku palaku. Kawarga masyarakat utamana kolot dihimbau supaya leuwih waspada jeung ngawas barudak nalika keur di luar imah sarta ulah gampang percaya ka jalma anu teu dipikawanoh. Muhun, ayeuna SIM kuring parantos nyambung sareng salah sahiji tim SIM kuring anu aya langsung di tempat kajadian perkara. Kanggo salajengna, mangga katrisa dilajengkeun. Apunten Ibu pada tumaros, nama Ibu Ibri namina Anisulasi. pada tumaros, HP naon anu dicandak ku Malina Samsung A10s. pada tumaros deui kajantenan caritana kumaha Ibu? Jadi pas sholat Jumat kaki ieu di masjid Darussalam. Mengapan pas di notis ini kan kabumi ngejar apa jajan nyalah HP sarapan masjid RT10 candak HP. Emut kenetet kena jalmi-jalmi anu nyuri HP-na. Mohon jadi ciri-cirina eta angge masker, angge jaket jeret, angge sirah sareng helm mohon. Di paling mana nuju amanah pas HP-na aya nu nyandak. Aku teh mau jajan, terus teh ketemu bapak-bapak di lapang yang mau ngambil HP-nya. Tabu sabaraha pas naik eta kejadian teh jam sekitar setengah 2-an. Nah, nuju nyepeng HP di sisi jalan atau kumaha? HP-nya mah lagi dikantongin, terus itunya minjem HP. Terus ditinggalin HP-nya Tinggal disuruh apa sih? Disuruh ke sana. ngejar. Ya, Terus kumaha cara pelaku nyandakna? Nyandakna teh pura-pura HP-nya mati terus ngabarin komandannya. Habis itu dipinjemin HP yang ini. Itu kan si Nya teh disuruh ke sana, disuruh lari. Nah, aku sendiri, juga aku juga disuruh lari. Nah, HP-nya teh masih dipegang di sini, langsung pergi naik motor. Pamiarsa, kitu warta nu tiasa disangkeun dina waktos ayeuna. Mugia informasi ieu janten pangeing eurang keur sadaya supaya salawasna waspada. SIM kuring pamit undur diri, hatur nuhun kana parhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.